Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Umi Hani di kelas 11 opat. Di dieu abdi bade ngadamel video sajak anu dipiwarang ku Bapak Ari Aditya Nugraha SPD, guru bahasa Sunda Seman hiji Tarakan Salak. Di dieu abdi bade macakeun sajak tentang Cihujan anu didamel dina AI. Cihujan turun beuki lebat, ngalayang angin anu tiis, daun sangit lir di tempat, sagala baseuh taya beres. Di jero imah kahadean, ngalengkob bak ngadenge sora, cai murilit kana jalan, ngalayang pinuh rasa sora. Sajeroning poe kasoran, ngajentul diuk bari ngeundeung, hate hariring teuing ngerang-ngerang, ngalayang jauh kanu leungeun. Nah, jadi sakitu video sajak anu bisa abdi bacakeun. Mohon maaf hampura badag pisan kasadayana lamun abdi maca sajakna kurang sempurna karena abdi kaacan bisa nadana oge teu apal gitu nya. Jadi sakitu we video teh abdi mah. Jangan lupa subrek akun YouTube kelasnya Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.